Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Lempang udak paninengan Muruh waktu satangtungan Ngudag lampah saamparan Kocapkeun Bah Warji kitu katelahna kawin jeung nyemasna dina mangsa baheula kusabab reuneuh ti heula anak lalaki nu dingaranan Basri leutik matak pikalucueun heureut sataun nyemasna reuneuh deui boga anak awewe nu dingaranan Ida geus kitu sataun lahir deui anak awewe nu dingaranan Lastri. Rumah tangga Bah Warji jeung Nyi Masna mimiti nama sakinah mawadah warohmah. Tapi nalika Basri rumaja, kalakuanana teu ecereug. Basri jadi rumaja badung resep dudukun ngelmu hideung. Rajen pulang paling jadi tukang tarok, tukang bobok, tukang mukakeun anderok. Ti harita Nyi Masna kagageringan nepi ka henteuna Nyi Masnah maot katarajang panyakit gering nangtung ngalang layung tina mikiran nu jadi anak cikalna Basri. Heuleut 3 bulan lain sadar Basri malah mingkin kanceuh bae salembur eta mah geus katelah Basri geus dicap jadi runtah masyarakat teh sanyana malah nepi ka ditakdirkeun tepung jodoh oge si Basri tetep terobah sikapna. Masih resep keneh main dadu, mabok jeung ngalacur. Malah basa pamajikan si Basri lahiran oge, si Basri mah teu nyampak di imah. Manehna mah keur ngaburak-barik bale desa. Dina alatan katewak warga. Basa keur maling perhiasan Nyi Dedeh tukang warung nu aya di tungtung lembur. Geus sababaraha kali mitohana si Basri ngadatangan Bah Warji. Menta si Basri geura nyerahkeun Nyi Nunung nu jadi anakna. Si Basri anak cikalna Bah Warji jeung Nyi Masnah ieu dina mangsa eta teu bisa mere conto pikeun adi awewena nu sadua-dua. Akhirna harta banda Bah Warji geus ledis ku si Basri dipake ngadu, mabok jeung ngalacur. Sawah teu nyesa, kebon geus eueuh, ngan kari imah bilik basajan nu kiwari ditempatan ku Bah Warji. Akhirna belenyeng anak kaduana Bah Warji nu teh lian iwal ti Nyi Ida lunta ka tanah Arab milu gawe buburuh jadi TKW. Tila ti harita Nyi Lastri minangka anak bungsuna Bah Warji jadi katemblehan pikeun ngurus anakna si Basri. Orok nu kakarak umur 6 bulan dibikeun sedang pamajikan si Basri terus nalak maneh tina geus teu kuat ku polah si Basri nu eueuh robahna. Harita wanci geus peuting.
Bulan tumanggal nu nyieunkeun haleum-heumna mega teu ngepriskeun dirimis nu biasa ngepris marengan rasa kainggis. Kicep bentang nyinglar hate nu honcewang loba kahariwang. Angin na hiliwir na baka nadang-daunan pating teresek pating korosak niahkeun daun euri di gigir imah Bah Warji. Sora jangkrik jeung cari cangkas patembalan jeung balabaturna milu maturan kaayaan peuting harita anu geus asup wanci sareureuh kolot. Kudu kumaha deui atuh Abah, Lastri teh kudu kumaha deui. Awak Bah Warji ngageter, hegakna beuki kerep. Bari panon merong ka Nyi Lastri anak bungsuna nu harita keur ngangais orok nu talian iwal ti anakna si Basri nu jadi lanceukna. Abah teu ngabeda-bedakeun ka nyaha ka anak. Dibelaan suku dijieun hulu, hulu dijieun suku keur melaan anak. Melaan sia jeung lanceuk-lanceuk sia. Kurang kumaha Abah ge nyahana ka si Basri. Dibelaan duit wesel teh si Ida satengahna dibikeun. Tapi naon buktina? Naon? Kabeh ledis dibake ngadu, mabok jeung lacur. Geus era Abah teh kumitohana nu datang wae menta sangkan si Basri meresan si Nunung. Geus untung we si Nunung nalak maneh. Nya teu maido kitu mah geus teu kuat ku pola salakina meureun isin Abah teh isin Lastri. Sia ge apa? Cikeneh si Darman karek balik ti rumah sakit alatan disiksa ku si Basri. Si Dede nu digasa bersih hasanana. Haji Sansan nu dibadog imahna. Ingon-ingon jang tatang ledis aya nu nyesa. Urang ranca kole nu buru ieu. Balai desa nu rusak baburantak. Jeung karugian balarea nu geus teu kahitung jumlahna. Kari-kari ayeuna geus beak pada aing teh Lastri, geus beak. Duh Gusti, odaran wae kuring ayeuna keneh odaran. Bah Warji aral bari ceurik ngagukguk. Mitra kaum dangu teu kanyahoan di luar aya nu ngagerdi gerusuhan ngadeuketan imahna. Ngebrudul sabedogna saritna. Sora ngadadak saheng ningter imahna. Hansip RT jeung RW satekah polah ngahalangan. Tapi sakabeh jalma panonna beuki ngabebela, amarahna beuki ngagugudug. Keluar sia Basri anjing. Tong disumput ka Warji, keluarkan anak sia. Denge ku sia Warji. Anak sia geus nyieun warajit deui dalo. Beuting ieu geus maehan urang kera payung. Sok pasrahkeun. Lamun teu dipasrahkeun si Basri ayeuna keneh, imah sia bakal jadi tandona. Bakal diamuk yang diduru ku urang kera payung sia. Bener. Batan imah sia jadi lebu mending pasrahkeun si Basri ayeuna keneh pasrahkeun. Cek sorat di luar ting haraok. Delila kadenge deui sora peting Jorowo. Satuju duruk. Brak panto aya nu neumbrak. Kamana si Basri ha? Wah, geus teu balik-balik ti kamari. Tembal Bah Warji. Montong disumputkeun sia. Cenah bari gurudug ka saban pangkeng diilikan. Nyi Lastri kociak dengek. Lenggerak bae tapaehan. Korok nu tayalian iwal ti anak lanceukna dikeukepan pageuh. Korok guguaran. Kageureuwahkeun ku sora jalma anu pating gurudug nilikan si Basri nu jadi bapana.
mitra kaum dangu. Heuleut sawatara ti harita celengkeung nu ngilikan teh ngomong. "Awah ai. Awah." Cenah. Ayohna mah urang lembur kiara payung anu harita ngajorag geus kitu mah jurut-jurut tarurun deui ti imahna Bah Warji. Ocapkeun meunang sababaraha waktu kahareupna. Di jero kamar nyampak Lastri masih keneh can sadar, diriung tur dicecehan. Sedang budakna ngagebrak dina aisan tatanggana nu sejen. Nu ngarariung beuki tumplek, sawareh anu cuh-cih jeung hansip ngamankeun diburuan, sangkan teu ngagonyok kabeh di imah. Trila ti harita mah, sanggeus jalma anu ngajorag geus teu kadenge sorana deui, plong sararea nu aya di dinya ngemplong. Tetangga-tetangga anu ngaraliud nungtutan balubar, pon kitu deui hansip RT jeung RW oge marulang, ninggalkeun Bah Warji jeung Nyi Lastri nu ginggiapeun keneh. Mitra kaum dangu Bah Warji ngahuleng ngaraga meneng. Kalangkang lawas narembongan deui, kalangkang pamajikanana, kalangkang Basri jeung Ida anak kadua nu aya di tanah Arab ngaringkangan pilih genti. Saban sora narajang deui, saban pakarang harupat deui. Manehna mereumkeun panonna jeung nutupan ceulina. Renjag deui, hegak deui. Karasa hinis nyereset jeung ngegerihan kana ati sanubari Bah Warji dina mangsa umur geus cuet kahareup. Lain getih aing sia Mang Basri. Lain getih aing. Indung sia ongklo. Ongklo indung sia baheula dikawin ku aing geus buraya. Aing katemblehan. Katemblehan. Ayeuna sia nembleukeun warjit ka aing. Lain ganti aing siapa? Bah Warji ngan ukur bisa galecok dina tungtung menengna, galecok dina hatena, anu terus ngegalura jeung hese diperuhkeunana, nu campuh pagaliwota dina batina. Menang sawatara lila ti harita mah teu kapireng nanaon deui. Angin peuting ngahiliwir nebakana pucuk awi, peuting keresek peuting korosak. Hawa tiis nyurusup kana celah-celah bilik, sora jangkrik jeung cari cangkas peuting tembalan jeung balabaturna, milumaturan kaayaan peuting harita. Teu kadenge sorana naon deui, ngan hawar-hawar kadenge ceurik orok nu telian, iwal ti anakna si Basri. Ngoar ceurik pawasna lapar hayang nyusu. Kuniang Nyi Lastri hudang terus ngojengkang nyokot cai tajen. Nu geus meunang ninyu, geus kitu mah orok jempe. Satu tas dibere citajen ku Nyi Lastri menjadi bibina. Poe kapoe geus kaliwatan. Heuleut 3 poe harita kocapkeun dina hiji isuk. Wanci haneut moyan harita teh. Panon poe moncorong ti tebeh wetan, cahyana sumebar, nyangan buana panca tengah. Dibageakeun ku recetna sora manuk nu patembalan jeung balabaturna. Dina kaayaan kitu, trok sora panto imah Bah Warji aya nu ngatrokan sababaraha kali. Bah Warji, araya kitu. Punten. Bah. Mangga. Cek Bah Warji nembalan di jero. Kulutrak panto dibuka.
Geningan Ki Lurah, mangga kalebat. Sup-sup Lurah ade asup diringkeun ku dua urang polisi katut RW engkos, malah hansip di aya sadua-dua. Sanggeus emah dibagiakeun tur dari upok Bahwarji tumanya. Aya naon ieu teh Ki Lurah? Asa karaget teuing kuring mah ieu teh. Kieu bah, ieu kuring ka dieu pada kasumpingan ku bapak polisi ya. Cek Lurah ade. Bari nunjuk ku jempol leungeunna kedua urang polisi nu keur sarila marendeko yang hareupan Bahwarji. Kutan, aya naon ieu teh Bapak? Cek Bahwarji nanya kalayan dumareuda. Kieu ieu teh Bah, sateuacana sim kuring ada dihapunten. Rebun-rebun kene tos ngaganggu atanapi ngageureuwahkeun ka abahnya. Kumargi kieu ieu teh Bah. Parantos aya kajantenan Rajapati ieu teh nu ngabalukarkeun Jang Basri namahan pati Bah. Cek saurang polisi ngajentrekeun. Kumaha? Si Basri kumaha Bapak? Si Basri aya nu nandasa Bah. Cek polisi deui ngabalakakeun naon-naon anu geus kajadian ka Basri. Lang bae ngadenge beja samodel kitu mah Bahwarji teh ngahuleng. Poek tetempoan asal ranyai, sakedapan mah ngabetem bae telemek teu nyarek. Nempok kitu pok Lurah ade ngomong. Bahwarji, ayeuna mah geus ikhlaskeun bae. Kabeh ge geus ngahampura kana sakabeh kasalahan si Basri. Geus mah geus. Sorak Lurah ade leuleuy. Nyabah ayeuna mah mending urang pada ikhlaskeun bae. Tembal RT engkos. Bahwarji ngan wasa tungkul. Teuing naon nu aya dina batina. Tak-takna pada nyekel ku Hansip Kodih jeung Hansip Maman. Geus kitu kuduna Bahwarji. Saheulana pikeun kapentingan hukum. Kumaha Bapak? Semohon saheulana mah pikeun kepentingan hukum ieu mah. Layon Basri can bisa dipasrahkeun heula. Masih dina proses otopsi ku pihak kepolisian. Cek komandan polisi nyarita tatak. Layon Basri dicacak jadi genep bagian Bah. Nu kapanggih karek 5 bagian. Tah, sabagian deui nya eta bagian sirah. Bagian sirah can kapanggih nih pikayeuna ieu teh. Tapi pihak kepolisian geus bisa nyieun kacindekan. Yen eta bagian-bagian awak nu kapanggih teh anu misah-misah teh. Sasat layonna Basri, hasil tes sidik jari taya nu nyalahan, luyu jeung ciri fisikna. Katambah dikuatkeun ku tato kalajengking dina tonggongna. Kukituna pikeun mastikeun moal awak bisa dipasrahkeun pikeun dikurepkeun heula bahnya. Samemeh hereng saya dipariksa ku pihak forensik. Reg petugas polisi eureun heula nyaritana. Nyelang ngareret ka Lurah ade, du dereret tibang unggut-unggutan. Wayahna Bah, lain ka abah wungkul ya oge. Tapi katut masyarakat nu aya di dieu umumna mah diperdih bantuanana sangkan mereka terangan luyu jeung kebutuhan penyidikan. Sabab ayeuna pihak kepolisian teh masih kena terus neangan bagian sirah Basri can kapanggih ya teh Bah. Can kapanggih sirahna Bah. Doakeun bae. Cek Lurah ade. Ngadenge kitu Bahwarji angger ngabetem. Mitra kaum dangu. Singkat cerita kocapkeun peutingna. Taya renghap bulan, taya hegak bentang. Sanggeus indung peuting jadi hiji-hijina boeh nu ngarurub lembur. Kaayaan mungguh merdong di antara pipinding lembur jeung dapuran awi haur. Teu kadenge beja ngeunaan sirah Basri, simpe sanajan haban diguar jeung dikaluat oge.
Sedang tina sela-sela bilik imah Bahwarji nu karancang jeung suhunana anu ngaharlob, angin terereh ngahiliwirkeun ruhitna. Teng 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 hawar-hawar, tiang listrik ngabelentreng 10 kali ti kajauhan ditarabehan ku nu ngaronda. Disusul laungna anjing anu ngababaung di mumunggang pasir ipis anu ngadingding wetanan walungan anu caina ngagulidag seah awor jeung sora angin. Handapun ngetetetna lampu bolham 5 watt. Nyampak Bahwarji angger diuk dina kursi hoe nepi ka tengah peuting harita. Weleh tacan eraratan di mana Sirah Basri ayana jeung saha nu nyacagna. Panonna Bahwarji hurung haseup rokok terus ngelun jeung nyerebung dina sela-sela ramo jeung irungna. Ngageterkeun ambekan nu teu sawirahma jeung hegakna jarum jam nu ngadaplok dina bilik imahna. Bari teu eureun ngaduruk lintingan demi lintingan carita. Nu sineuna langgeng ngagugudag dina sajeroning dadana. Ngahuru sakabeh katineung jeung kapeurih, mangsa-mangsa heubeul nu kungsi kaalaman jeung karandapan ting haryang deui didengean dina peuting harita. Anak sia Warji nu jadi indung rusuh di lembur urang teh, anak sia. Sia salah ku kolotna, nah teu bisa ngawarah anak ha. Ku sia meureun digugulukeun bah. Ha ngaliarkeun Warji tunggul anak sia mah Warji. Ayo urang duruk ku sararea. Setuju, duruk. Duruk bae atuh duruk bae. Deui saban sora-sora nerajang sawangan Bahwarji jeung mangpirang pakarang nu ngaharupat di saben pongpok angin. Manehna terus satekah polah miceun kajadian anu masih kadedelekeun keneh basa dijorag ka imahna baheula. Nakisan sawangan nu haben narembongan. Renjag deui, hegak deui. Tarasa awas hinis nyereset jeung ngagerihan kana ati sanubari Bahwarji dina mangsa harita. Jung Bahwarji cengkat, laju ngalengkah reg eureun hareupeun kamar lastri. Reregan pamindingna disingraikeun. Sanggeus sawatara lila neuteuk nu keur tibra ngarengkolan orok, reregan ditutupkeun deui. Manehna ngalengkah deui, kadenge saban lengkah Bahwarji ngareketkeun polupuh nu katincakna. Sup ka kamarna. Lebah lomari manehna nangtung salila-lila. Cetrek kuncina dibuka. Lalaunan pantona dikenyang ku leungeun kenca. Dina rohang panghandapna breh aya buntelan sarung laju dicokot sarta digolerkeun dina luhur ranjang. Kaambe aya bau getih nu melenghir. Lalaunan buntelan dibuka salengseng kaangse bau hanyir. Sarung jeung lambaran-lambaran kain nu ngabuntelna dilaanan lalaunan. Teu lila tinggal keresek nu mungkusna. Isi keresek dicapang ku leungeun katuhu Bahwarji satarikna laju dijungjungkeun kana hareupeun beungeutna. Awakna ngageter, sorana ngagerem. Sia haram ciada, ceuk Bahwarji bari geus nyekal pageuh Sirah Basri dina cepenganana. Di luar anjing babaung deui parat ngalang laung katungtung lembur. Leos Bahwarji ninggalkeun imahna bari ngagigiwing Sirah si Basri terus dibawa ka imah Lurah Ade nu terus nama dibawa ke kantor polisi. Mitra kaum dangu. Angin peuting ngahiliwir nebakana dangdaunan. Sora jangkrik jeung cari cangkas petembalan jeung balabaturna. Di langit aya nu pating karetip bentang nu lobana teu kabilang. Sedang hawatis beuki nyulusup kana celah-celah bilik. Teu lila hawar-hawar kadenge sora toke leluhur tangkal kondang.
pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras bisa.